Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan urang sadayana panjang yuswa, sara rehat, barijeng pinuh ku kabagjaan. Keun soal PPKM nu jelas urang sabisa-bisa ningkatkeun imunitas atau imun atau daya tahan tubuh. Salah saji cara nantinya eta ku menciptakan suasana bahagia gitunya. Nah, diantarana model ayeuna ye cepot ngamumule pariwisata. Cepot ayeuna parantos dugi di hiji tempat wisata masih sekitaran tempat wisata anu aya di Jawa Barat. Insyaallah nya sasi payun urang bakal ngaprak ka tempat-tempat wisata nu aya di Australia, di Perancis, di Itali, di Jerman mun aya nu ngongkosanana. Oke, ayeuna simkuring parantos aya di Kabupaten Bandung Barat ye nya. Aya tempat wisata namanya Bukit Senyum. Ya, mungkin pernah mendengar atau mungkin pernah ke sini. Nah, tapi yang jelas anu pernah ka dieu pasti akan merasa ketagihan, pasti hayang ka dieu deui. Yang jelas ini tempat menjadi tempat keniscayaan sugesti urang. Lamun urang wisata ka ieu tempat nambah kebahagiaan, urang teh nya ngaraketkeun duduluran sok komo wisata keluarganya. Itunya bawa anak, bawa istri, bawa mitoha, bawa akin ini pokoknya resep pisan urang berwisata di dieu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini sudah ada di pos penjagaan atau pos tiket ya. Nanti ada petugasnya tiketing. Apa? Tiketing. Jadi tiket digunting, lamun asup meuli tiket tuluy digunting. Saku sama priwe gunting dan minang leungit, jadi tiketnya disesuaikan ya. Oke, tiketnya sabaraha? Ini sangat murah sekali, terjangkau lah pokoknya mah ya. Oke, tempat wisata Bukit Senyum ini terletak di Cipada. Cipada ini dekat dengan Cikalong. Ya. Oke, Cikalong. Nah, aksesnya bagi para warga sadaya di luar kota Bandung khususnya, lamun bade ka Bukit Senyum ini bisa melewati pertama misalkan dari daerah Padalarang. Nah, dari Padalarang nongoh ke Kecamatan Ngamprah, kemudian jalur ke Sukatani bisa ke Cimeta, kena beras ka dieu ka Cipada nya, atau bisa melalui Cisarua. Nah, Cisarua Pasar Baru Kai, kemudian masuk ke Pasir Langu ya, Pasir Language ya. Belum Pasir Langu, ada Pasir Language ngarana. Pasir Langu kemudian ke non teh Cipada, Cipare, Cileleuy, Pasir Manggung, dan tiba di Bukit Senyum. Dan yang jelas banyak sekali arena permainan anak-anak, tempat kita bercengkrama, gazebo, tempat camping, tempat outbound, playing box, kemudian tempat kuliner. Makanan khas pokoknya mah di dieu banyak sekali dengan harga-harga yang sangat terjangkau, cita rasa yang sangat ya enak atuh di dieu mah nya, pasti suasana pegunungan khas lah. Oke, ngopi ya kade, kopi ulah hilap. Kopi Burangrang Selatan kualitasnya juga tidak kalah menarik ya. Orang biasa menyebutnya Bursal Burangrang Selatan Bukit Senyum. Yuk, setelah kita cek suhu tubuh, kemudian kita taati protokol kesehatan, cuci tangan, tetap menjaga jarak, menjaga kerumunan, kemudian pakai masker yang utama. Mari kita berwisata secara sehat dan aman. Yuk ikuti perjalanan kami Cepot Ngampar, Cepot Ngamumule Pariwisata. Yuk berangkat kuy. Lebak tanyakan burangrang didinya dan sikna rasa. Lebak tanyakan burangrang didinya asiduaan. Yang ketemu lagi guys. Walah tingali Cepot parantos aya di Pelabuhan Ratu. Yo tingali laut segitu ngaplak nah. Alah tah ayeuna Mang Cepot sapara kaca umajak kasuk di wargi sadaya urang langkung mencintai deui destinasi wisata anu aya di sabudeureun Jawa Barat khususna. Ayeuna Mang Cepot parantos aya di Burangrang Selatan atau Bunda singkat Burket enak. Oh itu mah lain burketannya, burket mah ya mah Bursal atau Rangsal Burangrang Selatan. Tingali dikelola mah tuh ya.
wisata alam sakieu endahna, sakieu alusna, sakieu beungharna kersaning nu maha karsa oge ayana kadaek ujung kahayang ditunjang ku wah ide-ide brilian pang-pang nama ti barudak ngora ini ye loba pisan tempat-tempat anu dikelola kalayan HD. Nah, dan selanjutnya bisa dinikmati ku masyarakat, bisa dinikmati ku balarea, menjadi destinasi wisata yang sangat menarik. Tuh ayeuna urang capeknya sebenarnya mah capek nancing, capek nanjak, capek siri, katiluna capek nancing, lebih ngopi. Nah, ayeuna ieu Burangrang Selatan aya objek wisata. Geus apa sadarea ge. Tapi oge sumkuring teu kenat umajak. Ieu teh namina tempat wisata Bukit Senyum. Wah, kunaon disebut Bukit Senyum? Dihanap keneh oge urang teh geus senyum, ngaegak nanyak gitu dah jeung serap bang-bang nama. Tapi ingat, senyum teh adalah ibadah. Tuh, komo lamun urang bisa seuri dia bahagia, meningkatkan imun, supaya badan tetap sehat. Tapi tetap urang tidak abai menggunakan protokol kesehatan. Oke guys, urang jalan-jalan, cintai destinasi wisata sabudeureun urang. Jalan-jalan di Bukit Senyum aya naon wae tetap di cepot ngampar, cepot ngamumule pariwisata berangkat koy. Oke guys, sis and bro, tinggali alam sakieu endahna ieu kawengkuku pagunungan Burangrang. Kabeh kidulkeun ieu teh Burangrang teh, Gunung Burangrang sakitu badagna. Di mana wae oge katingali tah ayeuna mang cepot geus aya di lebah dieuna ieu. Ya teh sudah menuju ka puncakna nya. Nah, lamun urang ningali nyawang kabeh kulon semuanya teh ngaler ngulon teh nya. Ya sekitar ya barat laut, barat daya teh nya. Sebelah barat kiri nya barat. Nah, itu teh anu terhampar luas teh nyaeta dataran Purwakarta enak teh. Purwakarta Panglejar gitu nya, Cikalong Kulon, Cikalong Wetan. Nah, itu tuh katinggal itu dia pisan. Walah endahna kebon pinus. Aduh, lebih enak deui mun kebon pinus teh nu aki urang bebas eta mah. Nah, dikelola dengan sangat baik. Dimulai perhutani oge aya PTPN. Daripada cicing di imah udah teu jauh-jauh geningan ti Bandung mah ngan saukur lah sabarapa menitnya tempat flying fox ka dieu teh 10 menit oge nepi ya. Nah, tentu saja di sini wisata sapali aya nu muka aya nu henteu, tapi tetap kurang tetap memperketat diri menggunakan protokol kesehatan. Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, kecuali jeung muhrimna sorangan, jeung keluargana. Oke? Urang jalan-jalan, nanti urang bisa main flying fox. Apa flying fox? Flying adalah terbang, fox adalah ajak. Jadi lamun ngapung juga ajak. Wow! Lamun dibatur hargana 200.000, 300.000, di dia mah aya nu 10.000. Malah bisa kena ditawar. Bisa jadi 7.000, bisa. Di Bukit Senyum mah flying fox bisa ditawar 7.000. Kan di tengah-tengah eureun sorangan. Turun sorangan. Ulah kali bukan batur. Bisa oke camping, dan yang paling penting adalah tempat wisata kuliner keluarga. Oke. Pokoknya mah penting ke wisata keluarga, meningkatkan imun, rekreasi, banyak sekali nilai edukasi yang bisa kita ambil di sini. Pokoknya mah senyum melah ke dia mah. Semoga duit ke senyum, dah serap nanya ke dia engap pasti senyum. Oke, senyum adalah ibadah. Yuk orang jalan-jalan deh. Aya tempat camping, aya tempat makan, tempat ngopi. Apa ingatkan ngopi? Ngolah biduitun. Ayo orang jalan-jalan ikuti ohnya. Tapi ada yang dilarang di sini, salah satunya prawedding tidak boleh dilaksanakan di sini. Lamun praweddingnya sesoranganan, lamun yang calon pamajikan menang. Saya tahu gue. Ayo jalan-jalan deh. Ikuti perjalanan kami di Cepot Ngampar, Cepot Ngamumule, pariwisata. Berangkat kuy.